Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim Abdi Punjasipudin, peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan Angkatan Hiji tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Dinten ayeuna baris midangkeun pengalaman praktek lapangan di SMA Negeri Cibinong dina ngawulang pengajaran bahasa Sunda. Sumangga urang sakseni sasarangan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Maha daramang sadayana. Daman. Alhamdulillah, daramangnya. Sada acan ngawitan diajar. Yuk sasarangan urang ngadoa heula nya. Supaya selamat pada seluruh sumasa. Mangga ku Ais ya. Ais di pintu mana? Coba. Sadayana siap. Ngadoa ikawitan. Baik, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bae namasnya. Minggu kemarin kan kurang belajar materi kan teh. Materi karpotnya teorinya tanya. Sebelumnya dina karpot teh aya strukturna, aya unsur intrinsipna, unsur jerohna. Anu apa ngajung? Unsur intrinsip. Aisra, Jujur Pak. jajar. Terus apa aja penokohan? Neng. Latar waktu untuk sadeng apa? Ingat tuh? Jalur pintar. Kenapa deh? Unsur karbon tadi. Emang jajar, emang jalur. Apa aja penokohan awatakna. Pasang tukang atau awatakna nanti. Pintar, sudut pandang dan gaya bahasa ya. Sudut pandangnya titik tilik nah. Ya, seperti view nah. Nah, gaya bahasa. Oke, apa terakhir di sedikitnya ya. Nah, cerita pondok teh kan tina kejadian naon umumna. Ini kejadian nyata kan? Beda jam dongeng kan dongeng mah cerita nu baheula kan baheula hayalan tah carpon mah tina kejadian nyata realitas ya. Jadi tina kehidupan sapopoe bisa dipindahkeun kana wangun carpon kita diajar naon bae materi pelajaran naon bae pasti aya manfaatna ya. Kira-kira manfaat carpon naon kira-kira apa teh? Apa saha manfaat belajar carpon sastra. Namun terakan Bapak Ibu ya. Manfaat diajar carpon teh minimal kurang bisa nyawang kehidupan nu bakal datang. Bisa menerawang masa yang akan datang. Sebab carpon teh sastra itu bisa tuliskeun kehidupan nu bakal datang. Kedua, ina carpon teh kurang bisa refleksi diri. Kita bisa mengevaluasi diri, ya. Jadi pada sastra, banyak carpon bisa mengevaluasi diri. Sebab salah satu cara membaca carpon itu belajar dari pengalaman hidup, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, ya. Dari carpon kita bisa belajar berliterasi, berpustaka. Meskipun kita belum pernah misalnya ke Pangandaran, belum pernah misalnya ke Hawaii, kita boleh saja membuat carpon tentang Hawaii. Tapi jangan sampai salah, ulah salah. Kudu ningali pustaka, kudu ningali literasi. Berarti di Hawaii teh berbatasan dengan kota-kota mana? Pangandaran teh ayana di provinsi mana? Nah, jadi aya kajian literasi. Jadi manfaat carpon, manfaat karya sastra teh bisa ngundang literasi perpustakaan. Materi carpon teh kompetensi dasarna khusus ayeuna dina kode 4.2 ya, menulis carpon
Cetak pondok sederhana dengan memperhatikan struktur dan kecerdasan IPK-nya atau indikator pencapaian potensi, membuat cetak pondok sederhana yang mengacu pada gambar-gambar yang disajikan. Nah, jadi tidak sadayana ya ngadamel carpon membuat cerita pendek sederhana berdasarkan gambar-gambar. Jadi Bapak kasih gambar-gambar ya, misalnya kasih gambar ini ya Bapak ya. Misalnya gambar kita. Nah, misalnya gambarnya iya tak? Jelas tak? Nah, ini gambar pantai Pangandaran. Kedua gambar orang tua murid, ketiga gambar rapot, misalnya kan? Keempat gambar restoran, kelima bapaknya pusing. Nah, jadi gambar-gambar ini bisa jadi cerita kan? Nah, pakai bapak bantuan lah. No hal-hal no satu ngerti mah bantuan, ya. Terus ya KKM minimal 75 ya. 75 terus ya evaluasinya ada evaluasinya ya. Evaluasinya ada dihadap kepada evaluasi ya. Rubrik evaluasi perlakuannya harusnya evaluasi ayeuna urang nincak kana kegiatan inti. Kegiatan inti oge teh persiapan dina ngadamel carpon, persiapan dalam membuat cerpen ya. Bapak minta tiap kelompok presentasi ka payun ya. Sebutkan kelompokna, anggota kelompokna, tugas naon, ada carponna dina naon ya. Terus bagi-bagi tugas naon we. Enak kelompok haji, mangga ka payun. Kelompok Pais. Enggak, kelompok haji. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, abdi di kelompok hiji, wasta abdi Muhammad Faiz Ramadan. Wasta abdi Madialina Rakyat. Wasta abdi Syakira Latif. Abdi Darul Habis. Nah, kelompok hiji di dia bade mempresentasikan tugas kelompok cerita pondok. Luka hiji aya Tema carita pondok kelompok kami nyaeta lalakon sabada perdesa sekolah. Ayo oke peran anggota di kelompok hiji. Hiji aya tiap orang ngadamel paragraf. Abdi ngadamel paragraf atau adina ka hiji. Abdi alinea kedua, abdi alinea ke-3, abdi alinea ke-4. Nu alinea kalimana babarengan. Jadi aya nu baca naskah oge, aya nu pangeditna nyaeta sakila, kemudian digabungkan ku Zahra. Kelompok abdi ngagunakeun HP WA. Kelompok abdi nyusun naskahna henteu ditulis di kertas, tapi menggunakan HP diketik di WA. Itu presentasi di kelompok abdi mengenaan langkah persiapan kelompok ngadamel carpon prasaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina nyusun carita pondok, ngadamel cerita pendek ya, membuat cerita pendek yang sederhana. Tidak kalian bisa ningali gambar-gambar dia. Bisa jadi minimal per gambarnya per satu alinea, hiji alinea, satu paragraf. Mari carita dina Pangandaran heula, mangga. Atau alinea pertama tentang pergerakan heula, naon ya. Yang penting berdasarkan gambar-gambar. Jadi satu gambar, hiji gambar, jadi hiji alinea minimal. Bisa dua alinea. Tiap orang tadi kan kelompok Pais misalnya bagian alinea hiji masih bisa dihilang sana. Pusing teh bisa pusing karena penyakit. Bisa oke pusing teh sabar bisa upami bade naros. Upami tujuh ngadamel carita pondok mangga anu bade naros. Coba nanya atau minta bantuan Bapak ngadamel alinea mangga ayeuna ya. Sok. Ayo minta roster. Macu mana ya? Nah. Roster. Sok mangga. Sana kita. Nopal, mangga Nopal. Balik Pak, pulang. Kan balik itu bahasa Sunda, tapi balik mah bahasana kasar. Halusnya Pak. Bahasa halusna balik teh ke diri pribadi wangsul, untuk orang lain yang patut berarti mulih. Jadi upami
orang tua bapana nopal mulih kabumi upami nopal mah abdi wangsul sareng rompok. Jadi bahasa Sundana balik atau pulang teh wangsul sareng mulih. Sip, harus kita. Harus Pak. Apa itu? Apa sadayana teh? Lumayan, pakai bingung, tanya kalau bingung. Oke, tanya. Cak. Parit, sok parit, tulis non. Sudah datang apa Pak? Datang, mah bisa, pagi datang oke bisa. Tapi anu halusna, lemesna, bahasa tata krama basana. Datang teh buat diri pribadi tadi dongkap untuk orang lain berarti sumping. Nah, dan wilujeng sumping, ada umpama di hajatan ada wilujeng sumping, berarti selamat datang, bukan selamat daang ya. Selamat datang. Mohon 2000 tuh. Nah, jadi datangnya dongkap sareng sumping. Oke. Ya, benar tak? Kayak kata-kata itu terkait itu disudahkan. Nah, Kalau bahasa sudah dimakan, Pak. bahasa Sundanya makan. Ayo bisa bantuan tuh makan. Tak, kita bantuan. Oh, Saya Pak. kan kelompoknya. Tuang pinter. Wah, bahasa Sundanya tuang makan teh tuang. Tuang untuk orang lain, untuk diri pribadi kan. Jahat mah kasar. Nada pinter, nada. Oke, sip. Hasil nulis sarpona. Tembong rohangan kelas tinu ku ibu-ibu jeung bapak-bapak saheng sanajan ibu guru nuju sasauran sareng orang tua menuju dibagi rapot di meja bu guru gigiran pisan papan tulis bodas nu mimiti burem tilas tulisan spidol hidem aya orang tua nu gumujeng bunga aya nu bangun nu ngumun sedih aya oge nu biasa-biasa. Bentar, Pak. Nara inya. Nara, sok baca alide sini aja. Baca Nara alide kedua sok. Nining, Ningrum, jeung Armi balik di sekolah babarengan, malah nikrah lempang. Indung jeung bapana mah langsung ka pasar jeung nuluyurkeun gawena. Eta siswa SMP Sugih Mukti tes tembong Bear malah. kituna pantes da tiluanana jadi juara kelas menang ranking. Kumaha ya jadi teh jalan-jalan cek Armi. Dukanya abdi bade naros ka bapak tambal nining. Muhun jabi sepuh abdi nuju ripu ku urusan. Alhamdulillah, ayeuna urang parantos bade mungkas pembelajaran. Mungkas teh waktu akhir, bade nutup, bade beres. Sata ajan eta, urang ngayakeun refleksi lah. Ngungkapkeun pengalaman, lain refleksi jeung lain. Ngungkapkeun pengalaman, buat evaluasi, ya, evaluasi pembelajaran. Di awal pembelajaran, ketika ayeuna pasti aya pengalaman, aya caritana. Mangga ayeuna mah cerita. Naon perasaan dia, naon pengalaman kalian atas pembelajaran di tengah atau hari ini. Bingung. Nah, Jadi tahu Pak teknik nulis sarpon. apa? Kumaha? Tahu teknik nulis sarpon. Tahu teknik tulis sarpon. Kita mohon atas ada jadi aya nu hafal jadi teknik tulis sarpon. Di pembelajaran dia jadi tahu naon ari sarpon teh. Guys, kurang kecil guys, supaya kadang katukan guys. Di pembelajaran sarpon ieu abdi jadi tahu naon ari sarpon teh. Ya, pintar. Restarosna ngungkapkeun pangalamanna, refleksina dina pelajaran hari ini. Poe ayeuna. Masih aya kana teu? Ayo baca bisa. Oh, aya sok. Ternyata nulis sarpon bisa berdasarkan gambar-gambar. Tadi kan tekniknya tadi gambar-gambar kan. Gambar-gambar dia bisa jadi cerita. Berdasarkan pendapat pengalaman siswa sadayana, kesimpulannya orang diajar teh kudu leuwih giat kudu getol. Terus dina
khususnya materi Carpon ternyata pengalamannya ya. Terus siswa tadi jadi apa teknik tulis Carpon, jadi apa materi Carpon teh tadi oke tadi yang dijawab teh tulis Carpon teh bisa berdasarkan gambar-gambar. Nah, itu bagian dari pembelajaran, bagian tentang pembelajaran bahasa Sunda khususnya materi Carpon ya. Saat supados lancar, supados selamat di, supados tadi dikawinan ku doa, mungkas belajar ini kudu doa deui. Ya, kudu doa deui ya. Doa deui. Dipimpin ku Pak SD, kan bukan Pak SD, itu Pak SD. Ada yang siap? Ada dikawinan? Rengse, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau nuhun mulailah minggu payun aya materi sanes Carpon teuing Carpon. Ke minggu payun aya materi ngeunaan sindiran ya. Kada belajar sindiran ya. Atau nuhun. Wabillahi taufiq hidayah, walillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, nuhun. Selamat diajar deh, benar. Ya, lampau sedang, ngabal. Ya, Pak Yarda,